salam alaika ya Rasul salam alaika. Pajakit kiai teh hiji kabitaan ka barang batur komo kanu sugi. Pajakit kiai nomor kedua hayang dibere bae. Ieu panyakit kiai panggede-gedena nu mantak angel ka jadi wali. Boro-boro jadi wali jadi solihin ngan teu panyakitan kiai mah sabarang. Ngariung bae hayang berkat atuh goblok. Deuk iraha lillahi taala da kabawa paeh tah hayang berkat sia. Minus kolot akan-akan pun sia. Oh, da ieu tah ngaleungitkeun eta bae kita masyaallah kan panyakit kiai. Hiji kabitaan ka barang batur, nomor kedua hayang dibere. Sakali deh hayang dibere, sakali deh hayang. Hayang kiai. Haju deres kan hayang dibere doang mah. Deres. Ieu mah haju teu dibere bendu, tolol teh coba. Mantak emang jadi kiai babari teh. Nu mantak teu baju-baju ge benduan. Kunaon sih nya kiai eta ka aing bangun malengos bae, heran aing mah. Pikir gonyana pang nanyakeun coba kunaon sih malengos bae ka aing. Nanyakeun babaturan kiai. Hampura ieu mah naon? Si itu jadi lamun eta kiai malengos bae kunaon? Bongana. Gula dah kiai. Ya, jangan keur mencit sapi teh aing teu dibere ping-pingna. Masya Allah, aku sebab teu dibere ping-ping doang bendu. Ya Allah, ya Rabbi. Teu lulus jadi kiai, mending jadi jawara terus ya teman. Ulah jadi kiai mending jadi jawara. Aya di lembur mencit korban, hajukan di babak kita. Kebenaran kiai narada muriang tengah hadiran dibere jeung kiai padahal mah rada loba tibatan anu sejen mah setengah kilo aingnya nama 2 kilo gede kan 2 kilo mah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak iya ditu mujud korban kiai teh hadir teh ieu mana sia teu boga deg-degan ka kiai mere sakitu. Iya aing kiai goblok. Dicarekan lu bawana dicarekan. Wow, bus paranas celina. Sial tak kiai dibawa deui bae ku aing. Untung namanya tuh. Tapi barang dibawa deui menang sampe tadi. Adieu sia tak kunaon dibawa deui atuh aing dicarekan mah. Turunkeun ku sia keur masa eutik dibawa deui. Ribut. Anu mawa jeung kiai tolol ribut kabeh. Goblok tak kiai. Iya penyakit kiai, penyakit kiai. Saja nak kiai, nah ayalah di dia. Ya Allah, ya Rabb. Tak ada penyakit, nah salah. Kercerita manusia mau kasih kan? Iya mak. Iraha orang nek ngaberesan jeung nek ngabebenah, orang sebagai hamba Allah, anu dititipan ilmu, besi orang kos gitu. Gegeraan ngalah wudu ka rahasiana yang ngalah wudu set beres ngalah wudu cicing ya Allah ya Rabbi barang nuhina tapi aing ieu bisa jadi hayang bae padahal ngadahar daging teh lain sakali dibere lain sakali ku gara-gara ieu meureun aing kahijab ka Allah ku daging ya Allah ya hampura bisa cager teh ieu mah lain Pak bejakeun ka panitia. Bawa dibentik dia tuh tunjuk dan bejakeun ka panitia. Amos aku mah asyhadu an la ilaha illallah. Nah iyalah mengalah wudu gegeraan diuk ngadep kiblat. Ulah di ieu wuduna ulah dilap. Cai wuduna. Ulah dilap, urang kan sok ngalap urut wudu ulah. Cai wudu mah ulah dilap, malah mah nu bagus mah diinum ku urang urutna teh tah. Eta dia obat. Si mah seuri. Payah jasa. Obat tanya.
ieu mah keur carita urang boga penyakit batin Imam Ghazali ku hayang dibere bae batur anu mencit sapi aju urang nu bendu nang meuli batur nu mencit batur aju bere ka urang saeutik ka urang bendu tolol tawak urang je atuh berarti kan penyakitan sapi batur nu meulina meuli batur nu mencitna batur uyuhan datang ka urang ge digerakeun nya hatena ku sebab meureun urang dianggap kokoloteun teu ai mah kokoloteun lah tah aja urang bendu ku sebab saeutik je panyakit kan berarti lain terima kasih masyaallah Gusti masih kene digerakeun meureun nya mandak ya Allah ya Rabbi naon deuleunan atuh di aya diri abdi make jeung dikiriman kana bae ya Allah kuduna mah ceurik